Puting di dagoanan sugan teh bener wae rek keluar. Kemana puting? Puting teh di tengah Ustad Isa. Kan gerimis. Sare we langsung di teh ah. Kuriam keluar cing sare we ah. Imam pulang tuh jam 3 gitu. Kabeneran imah tadi kuncian, imah di kuncian. Dikunci jam sabaraha? Jam 3. Oh, sarare atuh sakitu mah sarare keneh. Oh, untung ya si Uwa ka imah si Uwa da imah si Uwa mangga antara sok bunglong wae. Bunglong wae. Ngilung. Manokkeun si Uwa? Manokkeun si Uwa. Di teh teu sare udah manokkeun batur mah asa sare. Ada ngekeun we di bari perem-perem hayam eta naon cika lakuan si Uwa subuh-subuh. Kumaha teh? Bener kasih sama muji euy gegero heeh. Nyangu. Heeh. Salat mah da jadi kewajibannya. Nya eta mah. Geus beres teh naon deui cik isuran teh. Ini nyokot gawean. Nyokot gawean. Heeh. Bayangkeun ini nyokot gawean, isuk-isuk di kalahor nyokot gawean. Di lohor teh merenang ngonte manehna teh. Eta ku kaduga ku awak sakitu dari dia mah. Asa ku kumaha kitu nya. Naon ngabandunganna teh asa ku getolan-getolan teuing gitu. Da sebenarnya mah si Wate emang patut dijadikan contoh jangan kalangan masa barudak muda mah gitu. Perlu dijadikan contoh. Ku zaman ayeuna namanya sanudaya kan itu sok ayeuna lalaki sok getolan gegero terus nyeuseum nyangu gawe gitu cang inspirasi gawe teh ngonten gitu nya kan emang ku budak muda ayeuna mah hese gitu nya mau bisa gitu. Jadi perlu dijadikan contoh dari di dia mah awak pada ge pagawean sare we jeung sare mentak abayuh-yuh awak teh ge mangfaat. Tak kitu jadi mantap. Urang teh kudu getolan urang. Geus aing marek ini tah. Pongona ngaromong teh kada rarenge wae aing ngasing rencem teh prarugu. Reka mana ieu? Hei, Reka mana? jeung nitah dicicing di dieu kana haun. Bingung-bingung cicing di dieu ning harapan teu kada rarenge ngomongna ge aing mah. Nitip rokok sakalian teh. Nitip rokok. Eta geus teh nganyuk deui wae. Mung atuh teh nganyuk mah mung. Mung teh nganyuk macam hararame. Nitip rokok pangmeulikeun lain nganyuk. Moal bener nitip eta mah bisi. Kalau kamu lirin sok eta geus bangke ke urang pamelikeun. Hatinya. Sore-sore kieu mah ngapung konang layangan sigana mah ngeunaheun euy. Angin ngeunaheun kieu angin teh. Wah, kenan wa. Iya yeuh tinggal cuacana geus ngeunaheun kieu keur ngapung urang layangan. Ece ti mana? Ece ti mana? Yuh kadigara ece barebeja heueuh. Aya nu keur ngoromongkeun uwa sia. Nu keur ngagoreng uwa. Saha jelema na piraku anu ngagoreng atuh? Si uwa mah ece teh bete ka ditu. Ngaliwat bete keur singgara renang ku ece teh didengekeun. Si uwa cenah malingan lauk teh nu Pak RT cenah unggal peuting cenah anjing eta cenah si uwa kana malingan lauk cenah wa. Kelangas eta jelema, saha eta jelema eta? Ece teh nyeri hate ece teh boga babaturan dikitu-kitu teh ece teh. Saha jelema uang tonyok uwa, dadana uang tonyok dadana. Keulanan ulah bakal ngabahas heula kana tanur cicik heula tanur mangke belakangan dia mah ngabahas uwa diomongkeun batur we. Lain kana tanur. Saha bi anu ngabahaskeun uwa maling lauk? Euy. Allah Akbar. Uwa. Saha bi anu ngabahas uwa maling lauk? Cek ece teh kieu ceng teh dibejakeun sa ka si uwa ceng teh sia ngoromongkeun si uwa ceng teh cek ece teh. Aing di mana jelemana uang tonyok dadana sekali mah. Bingung cek ece teh Gusti aing si uwa digoreng kitu atuh cek urang teh kada tu kade jeung si uwa urang da nyeri hate ceng teh. Diomong-omong kitu mah urang teh hayang ceurik benerna ge. Lain saha jelemana bin ngomong ke eta nu ngomongkeun uwa saha jelemana? Musup cenah peuting cenah pagawean teh wa. Pecatkeun cenah sok kana keresek bawa ka imah. Bayungan we cenah awakna leutik wae si uwa mah malingan lauk kadengan aku ece teh. Heuh saha jelemana? Ulah bakal ngabahas kana eta kan ece ge suka pasti da. Ya urang teang di uwa yang aya nu nitah. Urang teang jelemana? Urang teang. Ha mana wa? Mam. Tuh wa jelemana wa tah. Ieu tah wa tah jelema teh wa tah. Nu ngagoreng wa teh tadi teh wa. Iya penting ngenong teh uwa sarua ieu mah ngenong. Sarua ngenong teh uwa. Hajar tuh man wa lah sama ngagoreng uwa. Lain cenah. Cik si Ece cenah didinya ngagoreng uwa, bebejana cenah uwa maling lauk teh nu Pak RT. Anjing. Tadi goreng naon? Tadi keur ngomongkeun si uwa kadenge ku Ece cenah si uwa malingan lauk di tan Pak RT cenah kadenge teh. Lain kitu. Tadi mah wa sakieu ngobrol jeung si Aya teh nya. Tadi teh sok Bejaan. Sakieu ngobrol teh. Ngobrolkeun ke keseharian uwa gitu aktivitas uwa teh sapoeuna teh getolan pisang ngan sakitu hungkul. Hajar tuh man. Tonyok tuh man tonyok. Eta ngomongkeun kitu. Hai. Di dieu teh peuting teh monokkeun si uwa. Cek teh cek di dieu teh tadi bahasa dieu teh ngobrol teh. Ece ge aya pan.
Naon cenah? Pan ieu teh moal teh ulah peuting teh nu ieu teh moal ulah teh. Abi teh ngobrol ka si ieu teh. Cinta getolan si Uwa cinta isuk-isuk geus geros nya subuh Tuh kan wa tingali. Dan uwa nu diomongkeun teh. Allah. Uwa nu diomongkeun teh urang cara nyeri hate diomongkeun wae ku bablak inu dua tah. Greget ada. Salah gitu. Aing ting Lain. anu benar, Ya, ting anu salah aing. dengekeun ieu ceuli teh, dengekeun tah. Abi teh pindah malekeun si Uwa. Heeh. Jeung si ieu teh bieu teh ngobrol di ditu teh. Lain teh alus si Uwa mah teh lamun isuk-isuk teh gegeros, teh nyangu gitu. Beurangna gawe, sorena ngeunjieun video. Ngago goreng di mana? Eta kitu nyaritana kitu. Papatahan we tuman wa. Ulah sok kitu ka Uwa tah papatahan tuman. Sok lain samrak balik jeung gua bereskeun sok tuman. Hajar lah. Wong kunjulungan. Ieu mah eta tukang ngomporan eta mah kan buka Asli. di situ. Kono kitu. Berarti rujuk Wong berik.